Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Halapan 18 ya. Wa alam kudu nganyahokeun anjeun anahu sanyana kalakuan jeung tingkah eta la yasulu moal bisa hasil li ahadin ka hiji jalma naon al-kasfu terbuka wal ikhlasu sareng ikhlas al kamilu anu sampurna ila bihi angin ku itu zikir aya bi zikri tegasna zikir. Mual bisa hasil hiji jalma terbuka antara manusia antara eta hate jalma jeung dat Allah jeung timbul kaikhlasan ilabi angin ku dikir. Jadi jalan salah sahijina jalma bisa ikhlas teh angin ku dikir. Tuh nya sabenerna mah cek Gus Bahama geuning cenah gampang ikhlas mah. Asal ulah rasa boga memiliki orang bakal gampang ikhlas. Asal rasa boga memiliki nuhun tuh mah rasa ulah boga memiliki orang teh bisa ikhlas dan hasilnya luar biasa teh. Nah titipan kabeh oge. Jadi gitu jalan ikhlas teh urang nyaeta ku ayana urang zikir ka Allah. Wa qadama nyata geus tinggal naon annal kasfa sanyana terbuka kabuka layasulu eta moal bisa hasil itu kasab teh ila bihi angin ku itu zikir. Di dieu nya geus diheula eta nu tiheula dibahas nu parantos hilap deui teh ya jeung para sepuh. Jadi moal bisa hasil dah nu ngaranna ayeuna kasab antara manusia panon disebutna ainul basiro bisa kasab dan moal bisa hasil terkecuali dibarengan jeung dikir. Wal kasfu ari kasab eta ala nawain. Jadi kasab teh kabagi dua. Hiji hisiun aya anu bangsa hisi anu bangsa panca indra aya wa khoyaliun anu bangsa hayalan anu sebatas angan-angan nya sebatas angan-angan pal khoyaliu maka ari khoyali eta ayyuga gomisdo yen ta meureumkeun sa al abdu hiji hamba aya naehi kana dua panonna itu hamba jadi meureumkeun singaran abdu meureumkeun dua panona indaruyati sahsin dina ningali jungkereng auruyati pilin atau ningali pagawean jungkereng sahsin teh lain jalma bae ayeuna ningali jalma teh kana tangkal kalapa dina hikam dinya dina tangkal kalapa di mana urang ningali ka tangkal kalapa ulangan saukur ningali kalapa tapi ningali saha nu nyiptakeun kalapa tuh kitu kitu tah jadi dina ningali geuningnya aya hiji kisah kamari nu dicaritakeun ku abi anu tukang ngangon ku ningali tai doma bijil tina bool doma kaluar heg segede kieu kabeh cek eta jalma nu ngangon teh mikir duh eta di jero beuteung meureun aya citakanana geuning meuni akur tai doma teh dina pada akhirna manehna berpikir oh Allah nu nyiptakeun terus dina nalika nempo doma modal Allah terus nalika doma modal Allah kitu idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf di mana Allah geus ngabuka kana hiji cara kana hiji jalan minat ta'aruf tina urusan ma'rifat tanya maka pala tubali anaqala amalu maka teu peduli urusan saeutik jeung lobana amal tapi ku hiji amal nu saeutik bisa nganepikeun ka dat Allah ma'rifat eta jalma teu ge sami dina nalika jalma ningali tah dua socana teh kajung kereng kana dada melandat Allah rek manusia rek ayeuna naon be pemandangan tapi dina hatena bisa tembus ka Allah eta teh mangrupakeun kasab khoyali eta teh atau ningali pagawean dikersakeun ya Allah cai bet ngalir atau dikersakeun Gusti angin ngagelebugnya bisa nepi ka ngaruntuhkeun tatangkalan Allah ingat gitu langsung Allah ta eta teh disebutna kasab khoyali nu kitu fa in baqiya maka lamun tetep tah lahu ka itu jalma non al kasbu kasab bahwa mangka itu kasab eta khoyali lamun jalma ningali ayeuna beuh dadamelan Allah duh itu jalma menikah subhanallah khoyali eta duh itu awewe ni geulis subhanallah duh eta budak meni lucu subhanallah aduh eta anu laib deui amni kasep alhamdulillah gitu eta teh khoyali disebutna wa inzala tapi kade lamun nepi ka leungit eta kasab paliyula
yu'lam gitu nya. Maka kudu dikanyahokeun si abdu teh anal idroka saknyana ayeuna manggihna eta qad ta'ala ko nyata cumantel itu idrok bimaku perkara kana kabukdosan itu eta maksuson anu ditangtukeun. Kade lamun nepi ka leungit tah dina nalika urang ningali hiji padamelan hiji jengkureng tukul leungit dina hate teh Allah, leungit ka Allah. Boh jeung eta mah pagawean teh pedah meunang urang gitu sote tanpa didasari dina hate teh eueuh Allahan. Tuh nya kitu nya bimakana mahsusun eta sok hese. Eta mahsuson nu dihususun ka hade tah bisi leungit kitu teh ka hade engke aya kahususan deui nu bisa nganepikeun kadat Allah kitu angin ku cara dikit. Jadi mending keneh di dalam daripada ayeuna urang leungit ayeuna nya kabiasaan zikir bakal leuwih hese engke ngembalikeunna urang di hadroh Allah dina kedudukan urang di payunan Allah. Kos kieu kawas kieu nya ayeuna kieu jalma seumpamana dipercaya dina pemerintahan tuluy eta jalma teh ngalaksanakeun pemerintahanana tuluy teh hianat maka eta jalma ku hianatna bakal leuwih hese mun teh mah rek naek deui nyalon di pemerintahan. Sabab naon? Geus cidra, geus dihianati asana naon urusan rakyat teh ku eta jalma. Jadi kadituna ke moal percaya deui. Payunan Allah kayak gitu sami bae kan. Dan Allahumma maha panghampura insyaallah bakal ditutup ku Allah. Ngan gambarana sapertikeun kitu. Mata terus dawamkeun dikit. Lau dzuktum halawatal wuslah la arabtum mararatal qati'ah. Lamun urang geus bisa ngasaan kumaha dekeutna jeung Allah maka bakal nyeri nu luar biasa dina nalika jauh jeung Allah. Lamun geus biasa dedeketan tuluy hayang jauh. Duh, nyeri na luar biasa. Bener kamakola Dilan yang berat itu rindu. Gitu. Kitu cenah Waman sing sajalma kasapa kusipa nu dibuka naon lahu itu lahu ka itu emah naon amalun amal yap aluni numi gawe hukana itu amal sa annasu manusa pikuurin dina jerona pikuuri buyutihim dina jerona pirang-pirang imah nas bahwa maka ari itu kaspu eta kaspu syaitoni perbukana anu bangsa setan yajibu wajib alaika itu siman naon atau batu tobah atau kaspun syaitoniun gitu nya bangsa setan minhu itu jalma pauron dina pada harita lamun ayeuna nu katingali urang saperti kieu rawangnya urang teh rawang di jero imah teh aya anu teuk tanpa didasari urang teh dina hate inget ka Allah maka eta teh kaspu syaitoni nu bangsa setan. Da sakuduna lamun bangsa khoyali dina nalika urang ningali hiji padamelan hiji jungkereng anu dihadirkeun lain eusikna eta jungkereng tapi nu dihadirkeun saha nu ngadamel eta sahsun teh jungkereng atau padamelan lain nu sejen. Jadi prediksi ieu kalapa ieu sabaraha ieu ayeuna dina Samanggar aya 20 tanpa didasari hate teh ka Allah eta teh kaspu nu kitu teh urusana kaspu syaitonia. Geuning jalma nu sok dibere geuning nya dibere katerbukaan ku Allah bisa nerawang bisa naon ngaranna ngaradar di dinya teh aya sakumaha di jero taneuh ieu teh aya emasna teu kieu aya emas sekitar ayeuna 2 tonun kudu digali ya ku urang teh tah eta teh kaspu syaitoni tanpa dibarengan hate jeung ka Allah mah matak yajibu alai atobat wajib dah tobat dina pada hari ulang ngarasa bangga urang teh bisa jadi eta teh istidraj Allah nu dibarengan jeung setan lamun hate teu diyakinkeun bahwa eta ti Allah maka eta jalma teh kudu tobat pada harita sabab luar biasa dosana di hijab ku Allah teh nu aya dibarengan jeung setan. Wa idahu qaulihim sareng ari penjelasan kaul ulama al kalmilu ari jalma nu sampurna eta la kaspa moal aya katerbukaan eta maujud lahu kasih kamil ayli annahu kana sa'nyana si kamil eta mas'ulun anu katungkul bi adai awamiri rabbih ta'ala ku ngalakonan pirang-pirang parentah Allah taala alati anu alaihi ka itu si kamil pikulli nafsin dina saban-saban ambekan pala tad'u maka moal ninggalkeun hukasi kamil naon al awamiru pirang-pirang parentah al mautawajjihatu anu
nyunyang harup ilahi ka itu si kamil ya taparogu anu barina nganggur itu si kamil igori hakana salianti itu awamir. Jadi kieu sanyana jalma nu sampurna akalna sampurna imana moal mungkin dibasihan katerbukaan Allah teh moal mungkin resep kana katerbukaan anu saperti terbukana saitonia nu bangsa setan sabab naon sabab hatena eta si jalma katungkulkeun kana parentah Allah dina setiap napasna eueuh deui ta eta jalma teh bisa ninggalkeun kana parentah Allah nu sakira-kira nyang hareupeun ka si eta jalma teh kasalianti awamir kana saparentah terus we parentah Allah nu diingetna teh nu diingetna teh eta kitu tah jalma nu bener-bener hayang wusul ka Allah mah moal ka istigol kuno kitu moal hayang ngudag ka rumah balikna ngudagna istiqomah intina mah eta lah intina mah saperti kitu wa amma qaulul ikhlas anapun ari kabuktana isa ikhlas al kamili anu sampurna eta la yasulu moal bisa hasil illa bidzikri angin udzikir jalma moal mungkin bisa nepi kana martabat keikhlasan anu sampurna terkecuali eta jalma dibarengan jeung dzikir ka Allah berarti nyandarkeun sadaya padamelan eta teh kadat Allah gitu lain karena manehanana ieu mah karena urang teh dan moal kitu tapi dina nalika aya pangalem dina nalika aya tanya nu muji tadi nu disebat teh alhamdulillah gitu. Bahwa makar itu hukum eta kadzalika sapertikeun la yasulu sapertikeun la yasulu jadi moal bisa hasil keikhlasan moal bisa hasil di hadrah Allah terkecuali nepina teh ku dzikir ka Gusti Allah gitu. Wa qad rawu nyata geus ngariwayatkeun ulama firisa ilihim dina pirang-pirang risalahna ulama kieu pakulu ngadawu ulama teh inna awalama sanyana kawitana perkara yata jalla anu pertela malil abdi ka hiji hamba idastagola di mana katungkul si abdu teh bidzikri kana dzikir eta tauhidul fi'li nauhidkeun pagawean lillahi taala ka Gusti Allah taala. Jadi kieu sanyana anu mertelakeun ka hiji hamba teh mertelakeun ayeuna urusan hadroh Allah aya kedudukan di payunan Allah teh di mana eta jalma geus katungkul kana urusan dzikir berarti eta jalma bisa nauhidkeun ku pagaweanana ka Gusti Allah. Dzikir bisa jadi ciri tauhid ka Gusti Allah. Yo kitu teh intina nya. Wa tauhidul wujudi sareng nauhidkeun sifat wujud lillahi ka Gusti Allah taala. Kaya-kaya ku ayana dzikir disebut berarti urang nauhidkeun kana ayana Allah. Kitu tah. Enak kieu. Lamun urang nyebut bae hiji jalma berarti urang ngayakinkeun bahwa eta hiji jalma teh aya da moal mungkinnya ayeuna ngajebutkeun hiji jalma eueuh kitu jalma ayeuna komonya sapertikeun nyebut ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti jalma boga keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir itu memang aya tah ku ayana disebut terus eta teh nauhidkeun kana wujudillah Allah terus disebut lamun ku sering disebut berarti urang nauhidkeun ka Allah tuluy nauhidkeun bahwa Allah teh aya percaya jeung yakin bahwa Allah teh aya lamun teu pernah disebut berarti kaya-kaya hiji bukti urang teh teu bisa nekadkeun bahwa Allah teh aya ya Allah ya Rabbana mata terus urang dzikir ka Allah kitu teh ya Faida tajala maka di mana pertela lahu kajalma non tauhidul fi'li nauhidkeun kana pagawean lillah ka Allah taala khoroja maka keluar ti jalma kaspan kana katerbukaan wa yakinan sareng kayakinan an suhudi kaunil fi'li tina bukti kabuktosana pagawean lahu ka itu si abdu. Jadi kieu lamun ayeuna jelas si jalma teh aya nauhidkeun kana padamelan ka Allah jadi yakin ieu teh disandarkeun ieu teh Allah kunaon geuning ieu bisa naon sawah teh ayeuna pare bisa lalintu bisa bekah bisa jadi nepi ka panen eueuh deui nu disebut Allah padahal syariat mah ku petani secara syariat dilakonan ku petani tapi hakikat disandarkeun tetep ka Gusti Allah tah maka bakal kabuka
Di eta teh maka bakal dipaparinan katerbukaan jeung kayakinan anu full sehingga bisa nyaksian kana bukti padamelan eta sadaya padamelan teh milik Allah. Wa khoroja sareng kaluar ta si jalma teh bihi kusabab itu ida tajallalahu aidon deui antola bisawab tina nyuprih ganjaran alai kai itu fi'li. Jadi engke teh moal aya dina nalika urang migawe salat, migawe puasa, ngaji, kaya dijauhkeun ku Allah hayangna ganjaran. Tapi urang ngalakukeun hiji perkara taat ka Allah didasari hayang meunangna ridho Allah. Cukup gitu hungkul. Jadi hayang ridho Allah hungkul we, teu hayang ganjaran. Tuh, ieu geus ningkat urang teh saeutik-saeutik ningkat di poeun Allah. Geus butuh kudu mah ganjaran. Nu penting menang ridho Allah rek diasupkeun ka neraka ku Allah teh jadi masalah. Asal aya ridona Allah. Sabab nu di jero neraka geuning di ridhoan mah teu panas. Kitu nepi ka kitu. Ya Allah ya Rabbana, ikhlas karena Allah tengah bayangkeun hayangna ganjaran tapi nu puguh hayang dumeheus deukeut diri jeung Gusti Allah dina hati hayang menang ridho Allah. Wanil kibri jauh tina sifat takabur engke teh. Lamun kitu mah wal ujbi jauh dijauhkeun tina sifat ujub. Wariai jauh tina sifat ria wadakhola jeung asup si jalma teh fi qodoil ikhlas dina pelataran ikhlas al kamil nu sampurna. Lamun kitu jalma teh jelas bakal diasupkeun ku Allah kana daerah ikhlas anu sampurna. Jabab henteu ngandelkeun henteu nyuprih ganjaran balik da nyuprihna ridona Allah eta. Paham kudu maham anjeun waksir sareng ngalobakeun anjeun min dzikrillah tina dzikir ka Allah. Loba geus dikir eta mah urang geus dikir lah. Dikir hiji majelis anu jelas-jelas majelis eta matak inget ka Allah. Masing di pos ronda ge atuh da teh jadi masalah Sisi laut hayu sisi laut asal jadi wasilah inget ka Allah. Fa inna bihi maka saenyana ku sabab dikir eta tangzulu turun naon ar-rahmatur rahmat. Ayana inget ka Allah, Allah bakal terus mikanyaan. Maparin rahmat terus Allah teh ku sabab urang ingat ka Gusti Allah. Li hadis Tabrani layak udu kaumun yadkuruna layak udu tepati-pati diuksa kaumun kaum yadkuruna iki inget si kaum teh Allah taala ka Gusti Allah taala ilaha patihim angin ngubeng hukum ka itu kaum saal malaikatu malaikat. Lamun jalma diuk eta teh dibari dikir ka Allah maka dibarengan Allah teh nurunkeun malaikat teh ngubeng ka eta jalma ngarangkul ka eta jalma sedengkeun lamun geus pasentuh jeung malaikat pasedak-sedak jeung malaikat ku Allah bakal dibebaskeun tina seuneu narakana Allah subhanallah. Wa gosiat jeung ngaliputan hum ka itu kaum sa ar-rahmanu dat ar-rahmatu rahmat. Jadi jalma eta teh dipinuhan ku rahmat ku sabab wasilahna daek zikir ka Allah. Wa dzakaro bahkan nyebut hum ka itu kaum sa Allah taala Gusti Allah taala teh. Allah nyebut jadi dina harti eta jalma boga kedudukan di payuneun dat Allah. Piman di jalma indahu anu tetep itu man disandingan Allah. Itulah urang jadi kun indallah khairun nas. Urang jadi jalma anu paling alus di payunan Gusti Allah. Itu teh. Wa qalu ngadawu ulama awwalu ma ari awalna perkara tangzulu anu turun naon ar-rahmatur rahmat ala majalisi dzikri eta tetep ka tempat riungan dzikir paham. Jadi Allah mimiti nurunkeun rahmat teh di mana eta majelis aya hiji pembahasan, aya hiji ucapan nu sakira-kira matak eling ka Allah. Mata didinya Allah nurunkeun rahmatna. Oh ya. Mudah-mudahan ieu na urang ge ngaji ieu teh keur nginget-nginget ka Allah maka di mana urang tetap di majelis ngaji masih kene muka tanya masih kene like-like keur laif teh maka eta teh kaya-kaya urang masih kene dibarengan jeung rahmatna Allah. Wallahu a'lam bishawab.